Manjangkeun bahasan pasoro mangka jadi fihi dina itu tabyin naon al-ikhtisaru pasoro mangka jadi naon al-ikhtisaru ada jalan ngaringkeskeun multazamun eta diwajibkeun fihi dina itu tabyin hadhihi arjuzatul laqabtuha jauharat tauhidi qad hadzabtuha wallaha arju fil qabuli nafi'a biha dan bisawabil qami'ah wa hadhihi sareng ari ieu nu hadir dina hate arjuzatun eta pirang-pirang baharojat teh wajan mustaqilun 3 kali 2 genep kali mustaqilun lakob tua anu ngalan di kaula hakana arjujah jauharotat tauhidi kana lalanian johar tauhid qad hadzabtuha nyata geus ngabersihkeun kaulaha kana johar tauhid wallaha jeung ka Allah wungkul arju ngarep-ngarep kaula fil qabuli dina diterima nafian bari anu manfaat biha kalawan hadihi arjujah biha kalawan ieu arjujah baharojat atawa jawharut tauhid muridan bari anu ngarepkeun bisawabi dina ganjaran romian bari anu toma wabadu jeung dina sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pal ilmu mangka ari terang di asli dini karena pokona agama non sineng muhatamun eta anu diwajibkeun ari terang karena pokona agama muhatamun eta anu diwajibkeun ya taju anu mikabutur itu asluddin litabini karena penjelasan lakin kalah tatapina payah naon alhimamu kekuatan berpikir minata twili tina manjangkeun penjelasan atau bahasan asoro mangka jadi naon al-ikhtisaru ngaringkeskeun multajamun eta diwajibkeun ikhtisar fihi dina ieu aslidin atawa dina ieu tabyin dina penjelasan
Asoro mangka jadi pilih dina tabyin naon al ihtisaru ngaringkeskeun multajamun eta diwajibkeun itu ihtisar itu mangka. Asoro mangka jadi pilih dina ngajelaskeun asal agama naon al ihtisaru ngaringkeskeun multajamun eta diwajibkeun itu ihtisar. Wahadi jeung ari ieu anu hadir dina hate arjuzatun eta pirang-pirang baharojat. Taqabtuha anu geus ngalandi kaulaha kana arjuzah. Jauharotat tauhidi kana lalanian johar tauhid. Kana ngaran johar tauhid. Qad hadzabtuha anu nyata geus ngabersihkeun kaulaha kana johar tauhid. Wallahu jeung ka Allah wungkul arju ngarepkeun kaula. Ya qabuli dina diterima nafian bari anu manfaat. Biha kalawan ieu johar tauhid. Muridan bari anu ngarepkeun fitawabi dina ganjaran qamian bari anu qoma. Wallahu jeung ka Allah wungkul arju ngarepkeun kaula. Ya qabuli dina diterima nafian bari anu manfaat. Biha kalawan johar tauhid muridan bari anu ngarepkeun fitawabi dina ganjaran qamian bari anu qoma. Bareng baca logat. Bismillahirrahmanirrahim. Istri baca bareng logatna. Sok lalaki raja.
sok manungan ya karti sabada rengse nyaritakeun basmalah nu disebut ibtidah hakiki disusul ku hamdalah nu disebut ibtidah idhofi malah diteraskeun ku bacaan sholawat atau salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ilmu itu maka ari terang nyaho kuningan understand di asli dini karena pokokna agama muhattamun eta diwajibkeun ngarti nyaho terang karena pokokna agama diwajibkeun. Agama teh dua aja, aya usuluddin, aya furu'uddin. Karena usul wajib terang, karena furu ge sami wajib terang. Ngan moal aya furu lamun eueuh usul. Ari usul teh tangkal, ari furu teh naon? Dahan. Aya dahan moal lamun eueuh tangkal. Artina mising anjeun lancar ngalaksanakeun cabang agama, ari pokokna agama teu dipigawe mah hal adami seperti eueuh. Mata asyariah bila haqiqah atilah migawe kana syariat teu make hakikat atilah kosong. Hakikat teh usuluddin. Syariat teh furu'uddin. Ade muhattamun diwajibkeun mangkaryo saha nu ngawajibkeunana lamun nyaho kana pokokna agama diwajibkeun mun nyaho kana jalan hakikat anu ilmuna tauhid mun ngarti kana ilmu tauhid pikeun leumpang dina jalan hakikat diwajibkeun pertanyaanana saha nu ngawajibkeunana Allah kasaha diwajibkeunana kasakabeh jelema mukallaf kumaha hukum wajibna wajib ain berarti wajib kasaban sirah sok sanajan dalilna ngan saukur ngarti karena dalil ijmali jadi wang susutkeun mukallaf wajib syar'i ya dejan wajib ain tamana ngarti kana ilmu tauhid gitu guys. Bareng jeung ngarti karena dalil ijmalina. Lamun mukallaf teu ngarti, teu nyaho, teu paham kana ilmu tauhid pikeun leumpang dina hakikat kade diancam ku siksaanana Gusti Allah. Jadi sanajan Mang Imam leutik keneh ngarti kudu kana tauhid. Da mukallaf teh jelema nu ditaklif. Standarna dua, hiji akil, kadua baligh, boga akal tur geus mangdan teh boga akal bari geus baligh. Ibarat tahun 28 tahun. Sekali deh jangan. Al ilmu bi asli dini muhattamun mangka ari ngarti kana pokona agama eta diwajibkeun. Lamun diwajibkeun kudu apal saha nu ngawajibkeunana ka saha diwajibkeun nana. Nu ngawajibkeunna Allah diwajibkeunana ka sakabeh mukallaf. Hukum wajibna wajib ain, wajib syar'i. Ngade wajib syar'i plus wajib ain. Wajib ain teh plus terang karena dalil ijmali. Contoh Allah kasifatan wujud, kudu terang karena wujudna Allah, kudu ngarti. Jeung kudu terang karena dalil wujudna Allah. Mana dalil ijmali na wujud Allah? Wujudu hadhil makhluk qati ayana ieu sakabeh makhluk. Ari kana dalil tafsili malin wajib ain mangdani tapi wajib kifayah.
Mana dalil tafsili dalil panjang jerona bari kagali eta dalil tafsili. Allah ayat dalilna anyar alam, alam anyar dalilna robah-robahan. Robah teh tina aya kana eueuh, tina eueuh kana aya, ciga harokat jeung sukun, musik jeung cicing sakapeung aya sakapeung eueuh. Eta teh nuduhkeun kana ayana nu musikeun, nuduhkeun kana ayana anu nyicing. Itu muhatamun yahtaju anu mika butuh litabini kana penjelasan nyaho kana asalna agama teh mika butuh kana penjelasan kudu dijelaskeun. Tapi lamun kudu dijelaskeun kudu boga guru supaya urang paham kana penjelasan tauhid. Kudu nyambung pan bahasan lagi bahasan tauhid ari maneh mah nu diaji tauhid tapi nu diterangkeun kitab jurumiyah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu wa yajibu kalimah naon ilmu dore kalabeteun fiil bina naon fiil bina misal naon misal wau mutalfa sabada fil sok aya naon fa'il mana fa'ilna al wujudu eta teh leuwih penting ngan anu leuwih penting kudu kafaham tina bahasa eta mana urang salaku mukallaf kudu terang kana wujudna Gusti Allah. Si kapangi wujudna Allah lain kapangi fa'il lain kapangi fi'il tapi kedah kapangi ayeuna fi'il pagawean fa'il anu migawe eta teh kapanuduhkeun kana kudu terangna urang kana pagawean teh nuduhkeun kana ayana nu boga gawe. Mana pagawean teh sakabeh makhluk itu tapak damel sadayana nuduhkeun kana gaduh damel. Jadi hadeul damel jatuh. Sudah teh lakin kalat tetapi napaya naon alhimamu kekuatan berpikir minatat pilih tina manjangkeun bahasan atau manjangkeun penjelasan tapi cek musannif moal panjang-panjang teuing hiji lamun diperjelaskeun panjang teuing lain kaharti kalah puyeng lain musannif na urangna we nu ngaji urang mah bisi kalah kapuyeng panjang-panjang ting bahasa. Mata kulantaran lemah pikiran urang, kekuatan berpikir urang, ngajak cek musannif ieu kitab teh diringkeskeun pasoroh al-ikhtisaru multajamun. Kulantaran pemikiran urang sempit teu kaduga manyang atanapi panjang mikir, maka cek musannif wajib ngaringkeskeun ieu bahasa. Wa hadhihi ari ieu nu hadir dina hate arjujatun eta pirang-pirang baharojaj lakom tuha anu ngalandi kaula kana baharojaj johaurat jauharutat tauhidi kana lalanian johar tauhid ieu kitab teh diaranan kitab johar tauhid jauharut tauhid teh nya eta teh min idobatil musyabah lil musyabah bi at-tauhid kal jauhar tauhid sapertikeun permata dina pada mahalna itu tauhid disarupakeun jeung berlian dina pada langkana jelema anu ngarti nu paham kana tauhid hiji dina pada berhargana anu kadua dina pada langkana seperti hayangan jelema ngaji tauhid metak anjeun teh ka jumlah jelema nu beruntung komo lamun nepi ka dibere paham ku Allah ngarti kana ilmu tauhid. Loba nu santren mah jangan teu pati ngartieun kana tauhid boro-boro santrina ajengan lagi puyeng. 15 tahun mas santren luput teu ngarti tauhid. Mungkin jadi ajengan geus 20 tahun can ngarti keneh kana tauhid.
ayat ajengan alumni pesantren akang mah cenah aja pesantren 15 tahun dina alat teu pernah ngaji tijang ngajinana tukang alfiyah aki-aki itu jadi ajengan akang hampir 35 tahun jadi ajengan 35 tahun pesantren 15 tahun terus 50 tahun saya saat ini nyawa umurnya 20 tahun berarti 70 tahun kan ngaji tauhid 70 tahun kade kabejakeun ngaji cicing dina tauhid tapi anjeun teu paham kana tauhid nu ngarti kana tauhid mah ja ngajalankeun kahirupanna ogenan bertauhid pasti ari tauhid teh kapanan ilmu lamun ilmu kudu diamalkeun nu ngamalkeun kana tauhid teh sir aya ilmu nu diamalkeun ku zahir aya ilmu nu diamalkeun ku dhamir aya ilmu nu diamalkeun ku sir ilmu nu diamalkeun ku zahir ilmu fikih ilmu nu diamalkeun ku dhamir ilmu tasawuf ilmu nu diamalkeun ku sir ilmu tauhid mentek sing nyambung. Jadi ilmu tauhid mah lain keur dalil ngelehkeun batur lain. Komo jeung melaan kasalahan diri. Jelema ngaji tauhid tapi ilmu tauhid teh ngadon dipake alasan keur nyimutan kagorengan sorangan. Nah ya jelema boga ilmu dipake dalil. Pikeun kahayang nafsuna lamun ilmu geus dipake dalil dipake melaan kahayang nafsu tak eta ilmu nu nyilakakeun eta disebutna ilmu nariyah nya aya ilmu nuriyah aya ilmu nariyah ari ilmu nuriyah mah caang tapi teu panas eta nuriyah panon poe caang panas apa ieu caang li lampu nuriyah disebutna teu panas aya ilmu nariyah ari nariyah mah seuneu aya seuneu panas teu panas. Nah hawa nafsu teh panas. Mata jelema anu ku ilmuna ngadon kagugah nafsuna disebut teh ilmu nariyah. Jelas kalau mun jelema geus dina hatena aya hasud, aya ujub, aya riya, aya takabur berarti ilmuna ilmu naon? Nariyah teh. Lamun ilmu nuriyah mah nu lembut-lembut ya. Ilmu nuriyah sanajan caang tapi teu matak panas mana aya sabar, aya tawakal, aya ridho, aya taslim. Eta teh disebutna ilmu nuriyah. Matak ngawariskan hatena oge tenang. Sanajan awak sibuk hate tenang. Ieu mah dibalik ari awak cicing ari hate sibuk. Capek nu gitu. Naon damel sadidinten pulem. Tapi hati ngahudang pulem riweuh. Riweuh urusan dahareun, riweuh urusan kahirupan, riweuh urusan piawewe. Kawin can ngalaman tapi mikir geus nepi kakeun leuwih ti kawin. Eta riweuh-riweuh belajar mah. Kawin can kalaksanakeun tapi pikiran geus mikiran maraban anak pan puyeng. Dua kawin ge henteu. Umang-mang Dani geus balik wajib kawin henteu. Aya hukum wajib kawin sote ceuk syara Mang Dani da ceuk akal mah teu aya hukum wajib dina kawin. Ceuk syara mah teu aya tapi kawin mah jaiz akli. Ceuk akal mah aya hukum wajib soteh dina kawin ceuk syara. Syara ngawajibkeun kawin ka saha ka jelema anu nazar bari geus mampu. Kawin geus mampu, geus hayang nazar ongkoh. Eta mah wajib. Mana ukuran mampu teh? Lamun ukuran mampu ceuk lahiriah mah kapanan? Duit geus boga, keur ipekah geus aya, keur mas kawin geus aya. Eta mampu, usia geus nyampe. Eta ge dihitung mampu ti bab usia teh ya.
Ulah nepikakeun ka ada pernikahan dini. Engke kaos film si Agnes Monica katanya. Aya lin baheula filmna Agnes Mo pernikahan dini. Mang Dani nya. Aing Mang Dani mengajak seri wae. Ngaji Quran seserian wae nya. Matak nu disebutkeun istitoah, nu disebutkeun mampu dina kawin usia ge penting ya. Tuh. Matak Nabi tingali standar minimal itu. Nikahna yuswa sabaraha tahun Kangjeng Nabi 25 tahun. Eta teh lain kudu dina sakitu ngan minimal lamun teu kuat hayang geura-giru kawin keur lalaki minimal 25 tahun. Maksimal mana mah tak terhingga bisa 40 tahun oge atuh. Teu ya, teu kudu eta. Jadi sing paham ieu mah kana kawin jiga nu wajib, baik kana ngaji nu wajib. Jiga teu wajib. Tak urang mah ngaji neangan pengalaman, lain neangan pengalaman ngaji mah kan ngarti. Mun ngaji neangan pengalaman capek. Ngalaman teh ngumpul ngarti teu. Muribu mah apa? Ngalaman teh ngaji jurumia teh nyaho alamat ropa-ropa acan. Itu. Matak nu disebutkeun istitoah dina kawin teh paseuk pesak naon hiji deui. Fisik fisikna jag-jag, paseukna kuat, pesakna tebal. Eta istitoah. Naon paseuk teh? Ai melehoy mah paseuk. Aryo. Eta ieu mah. Eta wajib teh teu syarat. Itu ya. Anu kadua hukum kawin teh kana kawin heula nya kagok. Aya nu disebutkeun sunat tujuh hukum kawin. Kasaha sunat kawin ieu pandangan fikih. Sunat kawin teh ka jalma nu geus hayang bari geus mampu. Kumaha mun hayang bari teu mampu khilaful aula sulaya jeung kautama. Sulaya jeung utama. Imam mampu nca. Kawin teh kapan rek ngadidik. Rek ngadidik sah rek ngadidik pamajikan urang lagi didikeun. Jadi bari kumaha mawa pamajikan urang lagi bawaeun teh bari teu daek bisa dibawa. Tentang eta nu kudu kafikir. Sok pamajikan pan bawaeun kana jalan ridona Gusti Allah. Kewajiban urang nanamkeun katauhidan keimanan dina hate pamajikan. Kewajiban urang mapatahan fisikna sina ngartieun kana aturan ibadah. Urang ge salat teu pati bisa, wudu jeung adus teu pati bener. Arek mapatahan pamajikan kumaha? Khilaful aula hayang tapi teu boga sulaya jeung kautamaan. Katilu kawin teh teu hayang bari teu boga geus. Kawin can hayang duit teu boga. Eta mah makruh hukumna. Geus opat kita wajib, sunat, khilaful aula, kaopat makruh. Makruh mah gambaranana kawin teu hayang duit teu boga. Atawa teu aya istitoah. Lain kudu duit mangan saukur napakah lahir ya. Napakah batin tak kudu dipikirkeun. Napakah lahir mah dijamin ku pangeran wa maming dabating fil ardi illa 'ala Allahi rizq. Teu kudu bingung mikiran engke nganapakah ti mana nu kudu bingung mah
rek bisa moal pemajikan dibawa kana jalan nu diriduan ku pangeran. Terakhir kawin teh haram. Mana kawin haram nu didorong kawinna ku kahayang nafsu. Ieu mah ngan saukur hayang ngasaan unggul. Mun hayang ngasaan unggul mah tuh 5.000. Disebut naoge cinta satu malam. Tuh mangga. Oh. Cek akal mah jang lin wajib kawin teh naon? Jaiz akli, akal ngartieun kawin jeung teu kawin. Da kawinna urang lain tapak damel urang tapi tapak damel Allah. Mun tapak damel Allah nu gaduh damelna Gusti, sedengkeun damel Allah kana sakabeh mungkinat eta teh hukumna jaiz akli. Matak perkara anu jaiz atau sifat nu jaiz pikeun Allah teh sabaraha? Hiji fi'lu kulli mungkinin altar itu. Mata ngaji urang kumaha dipetakkeunna ku pangeran. Mun urang ayeuna dipetakkeun di pasantren berarti ngaji we sakongan. Aya di pasantren mah jang boro-boro ngaji keur teu ngajina ge dihukuman ngaji eta di pasantren. Jeung di pasantren mah butuh nu genep alala tanalul ilma ila bisir. Zakain peka otakna. Zakain teh peka henteu nutup. Jelema nu peka ngarti ba. Eta nu pinter. Lain kudu tololongan bisa nalar zakain teh lain, tapi boga otakna peka ngarti. Aya butuh bantuan urang. Oh peka ya otakna. Itu boga babaturan ribu. Oh peka ya otak urang oh bantuan. Ngerti zakai. Wahir sih tanya kana hate kasang serem teh hayang ngerti kana ilmu. Nah paya datang aja teh nyumpunan penita kolot. Ngadaguan waktu kawin. Ngan seukur liliaran. Ngan seukur neangan pengalaman. Ayo silakan. Mun ngaji kasang serem kada demes dina hate rek dibere ngarti kumaha pangeran mata kudu hirsu. Wasti barin sing gede kasabaran. Nu wasatren mah saperti nu latihan tinju geus dibejakeun teh bari teh. Anu katanya ulang pika di KO sing kuat. Tadi beungeut juga kuat, tadi hate lembek. Mending kene jasad juga lembek tapi hate kuat. Ningali atuh Mang Dani. Ajaran panco jeung insyaallah moal beunang. Nah, eta jeung satuluy-tuluyna. Metak kade ye kana ilmu tauhid wajib ngarti. Ieu jang lain kudu ayeuna urang capetan nepi ka bisa nyebutan sifat wajib di Allah katut dalil-dalil lain eta. Anu penting mah urang ngarti. Allah teh aya aja. Di tapak urang. Rasa jeung pikir teh hijikeun. Kana wujud Allah teh sing nepikakeun kamanggihan. Tina ngaliwatan taat, ngaliwatan maksiat, ngaliwatan baliat, nepikanya ka Allah. Taat syuhudul minnah abdi dibisakeun taat ku Allah. Maksiat teh sifat jalalna Allah, tawis Allah bendu ka urang ngakibatkeun urang bisa tobat ka Pangeran. Baliat teh ujian ti Allah, hikmah tina baliat datang ka urang mun sabar aya naik darajat urang. Gering teu boga duit eta teh ek dimuliakeun anjeun ku Allah. Jadi jelema nu rek dimuliakeun ku Allah sok dibere musibah, sok dibere baliat. Loba kahayang nu teu kaanteun. Eta rek dimuliakeun, urang kuat teu sama. Itu tina nyumpunan kahayang anu teu kaanteur, ieu mah kahayang teu kaanteur mewek.
ulah mewek atuh cemen pisan. Tinggal lihat tuh Mang Azam. Seuri we. Ek ngarti rek teu ngarti. Kudu kuat di pesantren. Wallah jeung ka Allah wungkul. Ieu teh jang takdimul ma'mul alal amil, mayunkeun ma'mul manderikeun amil, maedakeun kana ikhtisar. Matak make wungkul ka Allah wungkul. Kapan wallah teh tarkibna teh jadi maf'ul bi ari fi'il fa'ilna lapat arju. Jadi logat normal nama ge jang wa arjuloha. Tapi makmul na diheulakeun jadi wal arju maedakeun moal ngarep-ngarep deui kalian ti Gusti. Tidak ada harapan di dalam hati kecuali Tuhan. Kunaon kudu ngarep-ngarep ka Bogor. Kunaon kudu ngarep-ngarep dipikanya aku lian Allah. Kunaon kudu ngarep-ngarep dipikanya aku mitoha. Kunaon kudu ngarep-ngarep dipikanya aku balarea, kudu beungar, kudu boga jabatan. Teu kudu nya. Ngarep-ngarep mah hungkul ka Gusti Allah. Mitoha bager aya tungtungna satungtung teu kecewa. Kecewa mah ka urang moal bager nya nampili. Musir. Gitu. Nah, gitu. Wallah kalau hungkul ngarep-ngarep ulah ngarep-ngarep kalian Allah. Gagal ngarep-ngarep kalian Allah pinyerieun hate. Sugan teh rek setia ngadaguan nepi ka kawin geuning kaop telat meusan kalah kabatur kawin. Teu mending ka Allah ngarep-ngarep teh kudu ka makhluk. Aya we jodoh jeung kuring mangga eueuh mah jodohkeun bae kitu. Lain ieu mah geus boleh kawin jeung batur, ayo disusul-susul. Kalau hilang satu tumbuh seribu. Ngadua we ka Gusti sing getol mugi Gusti ngagantian si dia dengan yang lebih baik daripada. Doakan semoga dia bahagia dengan pasangan. Suksana yang sakit hati ini. Waas teh si Heru keur nangkring di jalan liwat di kampung. Dibonceng kana motor Mio. Sesebelakannya. Dan kudu sesebelakan kalau seri leher ka Allah wungkul ngarep-ngarep kaula cek musone fil qabuli dina diterima na ieu kitab nafian bari anu ngamangpaatkeun Allah nu ngamangpaatkeun bihakana ieu kitab muridan bari anu ngarepkeun fi sawabi dina ganjaran tomian bari anu toma. Jadi kana ganjaran teh toma lin roja tomanya ngaran roja mah maqoronahu amalun eta roja kahayang nu dibarengan ku pagawean. Urang hayang menang rahmatna Allah, menang magfirahna Allah. Hayang eta teh ngaranna toma lin roja. Naon sababna? Lae salana amalun. Da urang mah teu boga eta nu bertauhid. Kapan wahdaniyah fil af'al sahiji dina pagawean maknana la fa'ila illallah eueuh nu boga gawe kecuali Gusti. Matak mun urang hayang rahmat Allah, hayang magfirah Allah, hayang menang kasih sayang Allah teh toma wungkul. Mun urang gawe tong di aku gawe urang gawe dibisakeun ku Gusti Allah. Kitu jan. Tadi ulah umut unggul bari teu nganti. Hardin. Insyaallah. Geus kaharti mah fa kullu man kullifa wallahu a'lam bis-shawab. Wa ba'du